Bismillahirrahmanirrahim. Ida Mubarakatuh Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhlas ngawalar salamna ikhlas araya itu araya jelas kita jelas so bang tarik itu cai hujan daun awi daun gedang ngalakna diparantikan mana biker harudang sorakna rada tarikan sorakna rada alah lemah. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Wah, kompak. Mugi-mugi eceun akang muneme ngawalar salam kalayan kompak bari ikhlas didoakeun moga-moga sing laloba duit. Duluk menikah tarik eceun. Priyogi artos. Hoyong artos. Usaha. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Ali, ya Fattahu ya Ali, ya Fattahu ya Ali, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil sok atulah subuhan heula hiji cenah dua betul ngobrol tingkang sedotanana eta oh ari cai kur 2 siki sedotan 20 siki aya hatur nuhun kana parantos nubuhan can yang ditinggal gawe itu hayang minum can dibuka tutupna itu dihatur punten para sepuh sadayana di kuring mah da cai heran mah tetep para digubaran jelema nu keur ngacaprak atak alhamdulillah panitia kajian beben mere cai heran berarti panitia ka uing nganggapna keur ngaji lain ngacaprak dalam sopan didoakeun mudah-mudahan sing barokah sadayana. Pengatur waktu penertibuan si penata acara anu kusim kuring dipihormat al-mukarramun para alim ulama para kiai para asatid wal asatidah anu kusim kuring dipihormat wabil khusus kersana pun lanceuk kersana Kang Ajengan Wawan anu ngawasilahan abdi tiasa silaturahmi sareng warga masyarakat kampung Ciparahu karena Ciparahu ya teh RT ieu RW udah doakeun ku para sepuh sadayana mudah-mudahan para ulama para kiai para asatid wal asatidah wabil khusus anu aya di RT 3 RW genep oge umumna anu aya di desa naon ya teh mudah-mudahan para kiai sing paranjangkeun yuswana isihatkeun dohir kalih batina utabina pun lanceuk kersana Kang Ajengan Wawan mudah-mudahan ditambih-tambih berkah yuswana ditambih-tambih berkah ilmuna alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi ka dieu ngalagungan pangulem kersana Kang Ajengan Wawan hebat anjeunna mah euceuk multi talenta keur di pasantren keneh oge eta mah guru abdi yuswana ge teu sepuh keneh anjeunna daripada abdi abdi mah anom dan ada dina fisik mah akur gitu tepat di jantung cek tingalikeun Kang Wawan peneh abdi ge urang jangkung gitu peneh dulu kesopan tapi dan jujur ece nu peneh mah pinter toh ningali Kang Wawan pinter eta teh naon margina nu pinter anu peneh pinter margi ukuran kotakan hate deukeut mata pinter anu peneh mata di mana akan eucuh yang gaduh murang kali anu pinter minimal budak euceut teh anu cerdas ya Allah anu peneh hayang budak euceut nu oge tika kantun aparatur pemerintah setempat anu kusim kuring dipihormat para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad anu kusim kuring dipihormat oge sadayana para bapak-bapak anu saratia ibu-ibu nu tarbadu para pemuda anu jembar dada para pemudi anu jembar ati anu kusim kuring dipihormat didoakeun kusim kuring ece nami teh ieu jang beben nami teh saha cenah make ujang beben jang beben saha cenah didoakeun naon rupi pengorbanan para panitia sadayana pengorbanan para sepuh sadayana warga masyarakat khususna nu aya dina RD RW 3 RT 3 RW genep sadaya masyarakat anu parantos ngorbankeun harta tanagana harta bandana tanagana oge emutanana demi terselenggarana ieu acara peringatan Maulid Nabi mudah-mudahan dicatat ku Allah ngajantenkeun predikat amal soleh amin ya rabbal sim kuring yakin sadayana nu hadir kana ieu tempat sadayana ge berkorban garas henteu bong aya nu ngorbankeun tanagi aya nu ngorbankeun harta jeung tabandana aya wah rupi-rupi pengorbanan para wargi sadayana
demi ngadegeuy acara peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan sing janten amal soleh kangge sadaya. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, sim kuring bingah biasa tepang sareng warga masyarakat Kampung Ciparah. Bingah luar biasa, bingah naon cenah cok cok sanajan itu ngaji teh penting teuing geus jam 12 itu kurang 2 jam gitu. Jam 10 atuh maksudna siap nyampe jam 11 ya, nyampe jam 12 ya. Alhamdulillah, berarti orang Ciparah Humas semangat karena ngawadul awasna. Hadirin rahimakumullah, hapunten para sepuh sadayana dina waktos anu ayeuna simkuring moseur anu dipisangan margi da waktos parantos bengi da keur ari ngaji mah dipanjang-panjang ge tara diarapalekeun ieu. Geus pe judulna ieu pangajian teh adalah dalam rangka memperingati dilahirkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Lamun cik warga masyarakat Kampung Ciparah Humas disebut teh muludan bareng po. Kecelepeh non Kang, bareng Kang. Naon sababna ieu pangaosan judulna beut namina teh muludan. Kukuring dijawab sabab ieu pangajian dilaksanakeun dina bulan lamun dina bulan Rajab namina, lamun dina bulan Muharram ngaranna, lamun dina bulan Syawal namina halal bihalal. Emak naon syawalan aing ngatariknya salah eta si sekarang kabeh aing sawalannya kan aya pangaosan mingonan di dia poe naon mah aya nu Kemis aya nu Jumat itu bener pada minggu mingonan mah cenah tapi keur belah teu naon mingonan poe Kemis kitu naon dari dia mah geuninganan pengajian bulan Syawal ge sawalan bareng Jumatan ge poe Kemis bareng juga namanya. Masya Allah, alhamdulillah dina waktos anu ayeuna akan sareng ece angkat tinubi masing-masing menuju karena ia tempat kalayan maksud anu langkung utami sejak memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Tawis urang calikna dina ia tempat, angkatna karena ia tempat ngayakeun peringatan Maulid Nabi, tanda buktos urang mahabbah cinta terhadap baginda kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Bukit tarik hujannya. Baiklah. Halo. Araya. Bu. Cok. Kang. Waler kusadayana jujur Kang, abdi bari tumaros. Naon ari ngaran muludan? Terang Kang ngaran muludan terang. Halo. Halo. Hoyong terang ece nami muludan hoyong terang hoyong. Nu apal urang mah muludan teh eueuh deui eusina pangajian tuluy beres ngaji hakangeun loba. Aya dahareun aya. Di dieu aya eueuh. Ari cai sadua-dua hakangeun eueuh. Alhamdulillah. Dan jujur panitia yang beuna paling resep lamun teu ngaji tinggal eutik cai susu ari macet. Naon sababna ari cai susu mah seger kana awak Kang. Sok ajaran lamun akang keur leuleus, kedung set ngaleut we seger. Mata di mana ece kedung caroge awak terlemah letoy teu purun gawe ngajedog we di imah teh kade ece jadi pamajikan si loba meresu sumangat berdua. Nah dulu kita meresu suka salaki ya meresu banget titiin sia teh aing mah eta kabayang lamun salaki teh dekeun berjamaah kali meresu susu itu kurang ngagenyel berenang aing
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yo urang sasarengan bahas para hadirin naon anu dingaranan muludan, maka para ulama anjeunna membuat definisi naon ari ngaran muludan. Nu dingaranan muludan teh Kang ijtima'un nasi wa qira'atu matayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi. Urang Sundakeun da urang mah urang nawan laras urang Sunda ieu teh ngan sukuna suku jelema keduanya mah suku Jawa dulu tapi dah jujur Kang akan suku Jawa paedan badak gitu tapi dah jujur karena Jawa mah ya Allah terkenal Kang sok tinggal itu orang Jawa nepi Kang borok di aya borok naon wah aing borok Sunda kapal hati halo Akbar sim kuring mah asli orang Sunda Kang tapi kan sok sanajan akan cicing di pulau di suku Jawa tapi tetap bahasa naon alhamdulillah kekur beda saeutik antara Sunda jeung Jawa mah lamun Sunda mah identikna kana huruf A lamun Jawa kana huruf O eta teh lamun di Sunda nana lamun di Jawa lamun di Sunda Purwakarta lamun di Jawa Purwo lamun di Sunda Mangga Cali lamun di Jawa Monggo Allah mun di Sunda Kuntul mun di Jawa Allah bango geureum lain kuan oh astagfirullah nyawa aing mah jeung pemerintah hujan we keterangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarik araya ya Rasulullah ya Nabi dengan langkah syafaat wa hada matlabi ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafaat wa hada matlabi ya Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi salam suami para hadirin ngaran muludan teh ijtima'un nasi wa qira'atu matayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi hartosna makia ibu ijtima'un nasi hartosna kumpulna manusia wa qira'atu matayassara minal qur'ani dina eta kumpulan manusia dibacakeun Al-Qur'anul Karim nomor katilu wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam dina eta riungan dina sajabaning dibacakeun Al-Qur'an oge dicaritakeun sejarah tentang kehidupan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang simpulkeun sok giringan sadayana bismillahirrahmanirrahim tarik bismillahirrahmanirrahim ngaran muludan kumpulna manusia dibacakeun Al-Qur'an dicaritakeun sejarah Kanjeng Nabi hijikeun astagfirullahaladzim heueuh hiji kalah nurutan eta Mang Wawan aing mah hijikeun aduh araya ieu teh ceuk gerak tong malaweuh ceuk gerak kata kali keur ngaji mah sing kumaha nya sing fokus uras ngalamun udah pukul belah tukang mako mako diung hideung keur ngajina teh kieu ece ari keur ngaji ulah sok pulang-pulang geuleuh jadi keur ngaji mah kudu api-api bahagia laras teh
Berarti abi bahagia. Sok sanajan apal eueuh di imah mah eueuh teh pasti lobahu. Hulang-hulang hutang ari kitu aja sok ngutang teh. Jadi ari ngaran muludan teh kitu Pak, kumpulna manusia dibacakeun Al-Qur'an, dicaritakeun sejarah Kanjeng Nabi, kumpulna dibacakeun dicaritakeun sejarah Kanjeng Nabi, kumpulna atau ulah nyanyi sok kiringan gerakan guys, cek kiringan cek awas bareng ngaran muludan ya siapa kumpulna manusia dibacakeun dicaritakeun sejarah Kanjeng Nabi, kumpulna make gerak ungkungna sok bareng 1, 2, 3 kumpulna hayang nginum kita pilih semuka kan tukang son we kang pun tempat mukakeun ka ada we keur ka tukang son mudah-mudahan tukang son panjang yuswana amin silebet ka surga tong kapalangkeun son-sona ka surga atos ka buat ka dieu atur nuhun ka jazakallahu khairan katsir Allah kadieu tukang son ieu da kuing mah teu beuki sok nyengat nu kieu ieu sok bare Rabbi itu aku karunya ini berokok tinggi itu panitia tekan sono nuka hiji ari ngaran muludan teh ibu ijtima'un nasi kumpulna manusia cik abdi bade tumaos kira-kira anu kumpul ayeuna jelema atawa lain ieu teh itu kalebetkeun insan manusia laras ibu hei urang Ciparahu urang kedah bersyukur ke Allah alhamdulillah ternyata urang diciptakan ku Allah jadi manusia laras ente naon mak basuh teh ka mana eta bade ka mana uningal teh basuh mah bakal dia bakal ada porsi ka dia araya nya bos ya kaci dah pokoknya teh gini ibu bapak sadayana kudu bersyukur kurang diciptakan ku Allah jadi manusia syukuran alhamdulillah naon sababna pangga urang kada bersyukur ke Allah diciptakan jadi manusia di antawisna Allah parantos ngamuliakeun manusia ku jalan dibere akal Pak urang teu diciptakeun ku Allah janten doa urang teu diciptakeun ku Allah jadi muding urang teu diciptakeun ku Allah jadi sapi tapi ternyata urang diciptakeun ku Allah jadi manusia anu dimuliakeun ku Allah ciri muliana Allah memberikan mutiara bungkusna akal laras henteu sok tapakuran kurang kan kabayang lamun urang diciptakeun ku Allah jadi emek jika meureun sawak-awak bulu kabehnya kan ayeuna urang diciptakeun ku Allah jadi jelema cik kira-kira kan dina awak urang aya buluan eueuh kan tapi eta bulu ceuk naon cenah ceuk bulu ngomong naon ceuk tapak urang engkang eta bulu anu aya dina awak urang ternyata geuning ku Allah teh diencelok-encelok leres teu jeung eta bulu teh kan eta beda tempat beda ngaran ieu tapak urang sok udah urang papai ti luhur keneh ka dina mastaka ceuk dina mastaka aya buluan teu urang ieu ngomong aya buluan teu disebutna bulu
ek buguk pe rambut pe tuluy kabelah hanap takang ece tinggal itu kahana dina hanap pentarang luhureun panon aya buk anu nyentik ka bulu nyentik letik disebutna bulu naon ieu bulu kelek dina luhureun mastaka tari bulu di dieu bulu ngan kulantarang beda tempat beda indahna ciptaan Allah tuluy kabelah hanap kang taluareun panon kang anu nyentik leutik ta ieu taluareun panon disebutna teh bulu naon biwir minin ari mah bulu biwir lain bulu panon cik eta jadina dina bibirna dina panonna kira-kira so kabayang lamun eta bulu dina panonna rek kumaha ngiceu aing jadi eta teh bulu biu tuluy kabulahanna dina jero irung kang aya bulu disebut teh bulu naon laras henteu tuluy hanapeun irung luhureun bibir geuningan aya bulu disebutna bulu naon ngacepat kita tai teh tuluy kabulahanna dina gado geuningan aya bulu disebutna teh bulu naon aya keneh bulu aya keneh tuluy kabelah gigir dina pipi geuningan aya bulu disebutna bulu tuluy kabulahanna tah kana dada dina dada geuningan aya bulu disebutna bulu naon tuluy kabelah gigir dina kelek aya bulu disebutna bulu naon aya keneh bulu aya keneh tuluy kabulahanna cici dina bitis aya bulu disebutna bulu naon ce geus nepi kadinya geus naon kaliwat bulu eta mah moal disebut kuring mah paling teresep ngabahas bulu anu eta jadi teu sanggup ngomongkeunana sabab bulu eta mah kalebetkeun bulu makhluk gaib teu bijeuna peuting mugul burang mata ku kuring haja di luar marah ecek balik ini aya padamelan neangan bulu nu kaluar Allahumma sholli wa sallim wa barik maka syukuran ku Allah ka Allah ece akan urang dibere akal ku Allah dijadikan manusia buti nangtos urang makulantaran dibere akal ku Allah maka kahitoban ku kawajiban wajib ibadah wajib sholat wajib puasa wajib zakat wajib sholat wajib ngaji naon sababna kewajiban kahitoban ka urang sabab urang masalahku manusia diberi akal ku Allah maka aya kewajiban ti Allah buktos na ibadah beda jeung me jeung doma teu wajib puasa me jeung doma teu wajib zakat me jeung doma teu wajib sholat naon sababna sabab me doma sapi teu diberi akal ku Allah laras henteu bu saeungap gitu halo ka di urang Ciparuh mah diberi akal ku Allah kulantaran urang mah diberi akal ku Allah berarti urang mah kakeunaan ku kewajiban ece hiji wajib sholat tuluy wajib puasa wajib ibadah wajib ngaji kade gitu lamun urang Ciparuh ayeuna teu beuki kana sholat urang Ciparuh teu beuki kana puasa urang Ciparuh teu beuki kana ngaji naon bedana jeung me halo ari mesok ngaji tara ari mesok sholat tara matakan punten ibu bapak sadayana lamun warga masyarakat orang Ciparuh alim disamartabatkeun jeung me jeung doma wayahna sing inget kana kewajiban hirup sing inget kana tujuan hirup naon diantawisna ibadah halo keun ari me jeung doma kucing mana wajar masih teu sholat ya me doma kucing wajar lamun teh mah tara hudang peuting hayo we hees we jeung barang hakan wajar tapi para bah urang Ciparuh maka deh ya Allah ya Rabbi palebah jam 3:30 jam 4 mah hudang ulah kawas diakurkeun jeung me jeung kucing jeung hayang tah gede kucing ngambereun aya
Halo, halo. Wayahna ibu bapak sadayana urang mah kulantaran diberi akal ku Allah, kahitoban ku kewajiban ibadah, cing atuh sakalian penting mah hudang tong harekes wae. Osok tara hudang jam 4, jam 3. Urang paragieun hudang lain tahajud urang mah. Ini kacai modal. Geus beres modal mah atuh omeh heula berdua. Oh berarti orang Ciparuh mah tara omeh heula. Oh berarti geus modal teh langsung hees. Baru rame teh eta liang tai kopet. Wahai warga masyarakat orang Ciparuh, ieu urang babarengan merubah sikap diri di hadapan Allah. Sing ngakukeun sing rasakeun yen urang hidup di alam dunia lain tempat bubungahan, urang hidup di alam dunia lain tempat sesenangan, tapi urang boga kewajiban perintah di Allah naon ibadah sing capek ka Allah. Ulakul hardolin. Apalah hardolin? Dahar modal ulibruk dahar. Halo nitip. Bahkan urang ngagaduhan seorang nabi yang sangat mulia, dugikeun gelar nagi Abdulul Makhluqat, Abdulul Mursalin, Abdulul Anbiya, pangutama nanti para makhluk Allah, pangutama nanti para rasulna Allah, paling utama di para nabi na Allah. Siapa beliau? Adalah merupakan baginda kita Nabi besar Muhammad. Lamun orang Ciparuh, warga masyarakat orang Ciparuh ngakukeun umat Kanjeng Rasul wayahna waktu sholat, waktu ngaji, waktu berangkat ke masjid, laras entah kok sok nitip ulah telah kabur. Maka sabada peringatan Maulid Nabi anu ayeuna ieu urang babarengan mencontoh terhadap akhlak Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tong tebih-tebih kan urang makmurkeun we masjid. Alhamdulillah tinggal di masjid meningkat gaya ini. Tapi sim kuring mah husnugon di kampung Ciparuh mah yakin berjamaah teh pasti bakal pinuh di dieu. Buktos nasional ge nepi ka kaluar-luar. Tapi aku udah jauh atuh. Dikuring mah Gusti kana berjamaah teh ya Allah. Betak cek abdi sok tingalikeun ari bangun masjid mah gampang. Nu hese mah geus ya. Nana deuleu. Awas mun kabar ngabahas masjid tuh ka Mang Nana. Aya Mang Nana dieu euy. Punten para sepuh sadaya. Ieu urang babarengan introspeksi pribadi urang sewang-sewangan. Urang teh diwajibkeun ku Allah kana ibadah. Urang teh diwajibkeun ku Allah kana nyimpunan kana parentahan jeuna. Jangan merasakan bahwa urang teh bakal hirup salawasna di alam dunia ece ulah. Urang teh lain orang dunia asli, tapi urang bakal ninggalkeun alam dunia kembali ke akhirat. Sabab urang teh orang akhirat, hakikat asli orang akhirat, bukan orang dunia. Para hadirin sadaya, laras kita dunia bakal ditinggalkan, akhirat bakal disamber. Si emut para sepuh sadaya, jelema nu kumenang di alam dunia kabeh pasti bakal marawat. Moal ayah nu teu marawat para sepuh. Sedangkan di mana urang kembali ke alam barzakh, Allah deui nu bakal nyelametkeun urang sadayana nalika urang mulih ke alam barzakh. Ibarat amal kasayan anu kurang dipilampah nalika hirup di alam dunia. Patak nitip ka urang Ciparuh, urang ditakdirkeun ku Allah janten jelema beunghar ulah asa aing pangbeungharna. Urang ditakdirkeun ku Allah janten jalmi anu kaya ulah asa aing pangkayana. Ditakdirkan menjadi seorang pejabat ulah asa aing pang pejabatna. Ditakdirkan ku Allah menjadi seorang kiai ulah asa aing pang kiaina. Naon sababna? Pangkat jabatan yang kita miliki nalika urang hidup di alam dunia itu cuma titipan di Allah.
laras kita bo laras kita kan dekat caritakeun kang jelema mawat nanginyakeun jelema mawat ngantunkeun alam dunia sugan jelema beunghar mamawa mobil maotna aya eueuh aya ge jelema mawat ditabrak sugan kacaritakeun jelema mawat mamawa kebon aya eueuh aya ge jelema maot dileg-leg naon sugan aya kacaritakeun jelema mawat mamawa motor aya ge jelema mawat ditabrak tepakurangan para sepuh sarajana anggaran nalika urang ngantunkeun alam dunya mah hiji nu kurang dibawa teh nyaeta amal sorangan lain mawa amal soleh kabayang lamun urang paeh mawa amal soleh eta si soleh maot rek mawa amal naon da soleh ge perlu babawaan atuh aja kabayang itu maot na Mang Udin hari pek mawa amal soleh berarti Mang Soleh maut mawa amal Mang Udin bener ya Allah ya Rahman ya Rahim suatu saat pasti akan datang naon ibu maot naon cenah suatu saat pasti akan datang naon saat-saat paling menakutkan naon sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan Allahu Akbar tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian juga hartamu tak akan mampu menolongmu dari kematian mual ayah seorang ogi jelema nu mampu nolak karena sumpingna aja kabeh urang bakal menjemput ajal palebah deui jeung teu apal irha waktuna jeung di mana tempatna mata urang ngadoa ka Allah ya Allah mudah-mudahan kuasilan urang pangaosan dina ieu tempat ngayakeun peringatan Maulid Nabi mudah-mudahan sadaya jamaah maot nasi husnul khatimah sadaya ya Rabbah mata urang kembalikan si emot urang diciptakeun ku Allah jadi manusia sedangkan ari manusia diberi akal ku Allah sangat berharga di hadapan Allah di mana urang diberi akal ku Allah maka diberi kewajiban naon di antawis kewajiban urang nalika hirup di alam dunia eueuh deui kang ibadah ulah sok tara kabur urang teh kalebetkeun jalma khina sok tapakuran ku akan lamun ditapak urang urang teh kalebetkeun jalma hina samartabat jeung kenteng jeung batu bata si ari kenteng dijieun tina naon ari batu bata tina naon ari urang engke ge bakal balik ka mana ka imah motong jor-jor ka data berarti eueuh cerek kana taneuh engke juk atuh kalau itu kana taneuh mah teu berarti teh juri ngumpul nu hadir teh usaha kakadek di bos kamean ku juri ka kantos pernah jeung juri eueuh tah jurig mah dina ngaji ge sok aya ngan lamun ngaji keur ngaji dog dina pangjian tar rek cicing sukuna teh nyang hunyar jurig tong dipilepkeun kan atak lamun euceuk keur ngaji suku nyang hunyar eta ngaranna naon cangkeun Allahu akbar araya Allahumma sholli wa sallim wa barik maka ieu urang babargan merubah sikap di hadapan Allah hadirin sadayana pangkat jabatan anu dibikeun ku Allah jadikeun jalan pikeun ka Allah harta benda anu ku Allah dipaparinkeun ka urang jadikeun jalan pikeun menjemput ridhona Allah sadayana ge nu Allah dikembalikeun ka Allah ulah koret dina masalah harta jeung banda komo koret kana agama laras henteu bo dunia marentan lamun dunia harta banda teu dibake syukur ka Allah jadi bahan kipaseaeun eta teh laras aya jelema parebut cai aya eueuh aya parebut seuneu
Yo rata-rata jelema teh parebut dunia, parebut tanah, parebut warisan. Laras entah. Maka dunia mah bahan pipaseaheun, dunia mah bahan perebutan, dunia mah bahan piamakeun. Eueuh deui dunia anu kurang dipimilik sangkan ngajadikeun jalan ke akhirat, tenang pikeun ahli waris. Eueuh deui iman itu dunia dipake ibadah. Ulah dipake kasombongan. Nitip para hadirin sadaya. Jelema diberi pangkat dan jabatan ujian di Allah, jelema diberi harta banda ku Allah, tiba-tiba tata ujian di Allah. Sadaya nak ngangrupi anu dipasikeun ku Allah, itu mangrupikeun ujian di Allah pikeun urang sadayana. Kumaringi sakitu nitip ibu bapak sadayana, yuk urang babarengan ngangrupi harta nu urang dipimilik, jadikeun pikeun jalan ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Urang dina waktos anu ayeuna ku Allah dipaparin harta nu paling berharga dipake ngaji urang macet. Cik naon harta nu berharga dina waktos anu ayeuna ku urang dipake ngaji. Eueuh deui kendaraan ti Allah. Naon cenah Bu? Naon kendaraan eta? Lain motor, lain mobil, tapi kendaraan anu paling berharga. Bahkan bakal dibawa canak maot ku urang bungkusna 2 sampean. Leres tah. Tah ieu teh kendaraan. Naon cenah? Jadi ulah ki ayo maka dia cenah teu mangge kana motor teu make kendaraan saha ibu. Sadayana ibu bapak nu hadir kana ieu tempat nganggo kendaraan. Nganggo naon cenah Bu? Kendaraan naon eta maksudna tah ieu 2 sampean. Ieu nu bakal kurang di ka urang nganturkeun alam dunya, nu bakal dicanak ka alam barzah mah ieu 2 sampean anu ieu. Patak detik ieu ka ibu bapak urang Ciparahu. Ulah sok sirik ka jelema nu gaduh motor, ulah sok sirik ka jelema nu gaduh mobil, ulah sok sirik ka jelema nu kendaraan. Da urang gaduh kendaraan ti Allah bungkusna 2 sampean. Sok kabayang teu cik urang gablek motor, gablek mobil, gablek sepeda tapi husuku teu dibikeun ku Allah ngeunah moal. Matak nikmat. Araya. Matak ditik ece dibere suku ku Allah kadek pepeujeuh tong dilengkahkeun kana lain lengkaheun suku eta geus nanah deui. Pan keur ngabahas suku jorok ka manana ieu. Araya. Sok ditik ece. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capekna sabab nganggo kendaraan. Sareng mapai jalan ngajugjug ka pangaosan teu karasa sabab nganggo kendaraan. Atuh simpanyang tungtungna. Tak gitu. Oh balikan di luar. Mapai jalan ngajugjug ka pangaosan teu karasa capek sabab nganggo kendaraan. Jik akang repekah gak jelas kan. Sok cek sedeng awas. Mapai ngajugjug teu karasa sabab nganggo. Aing merek nyoba si emak pokona emak ku abi dipasihan artos 100.000. Mah hoyong artos hoyong buat kadia naik heula ka luhur kadia mah emak naik heula kadia tadi dipasihan 100.000 buat kadia mungkin naik ka luhur kudu kahanap ieu mah ge aing mah pokona Allahumma sholli wa sallim babarik emak ada kadia mah kadia ada ini ieu 100.000 kamu emak ieu kadia duh makan karunya teh kadia mah
Maka dia mana kadia maka dia kapali payun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masalah nami Busarna. Aya keneh caroge. Aya. Alhamdulillah. Bogoh teu ka abdi. Teu ge akur teh bogoh ieu kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuturkeun mah kupingkeun. Mapai jalan satapak. Sok mah. Mapai jalan satapak. Ngajugjug ka pangaosan. Sok mah. Ulah seueur mah. Lewat mah. Ngajugjug ka janda heram mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Doakeun masih panjang yuswa. Amin. Sing sehat. Amin. Ikang emak mau sudah biasa. Kalau sudah birakhir nangkep mini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh musibah. Allahu Akbar. Halo. Aya 10 menit euy. Euceul bapak sadayana urang dina waktos ananya teh keur mapai jalan satapak urang teh. Keur mensyukuri kana kendaraan ti Allah dua buktosna dua sampean. Angkat kana panaosan. Tawis urang teh syukur ka Allah alhamdulillah. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Teu karasa capekna sabab nganggo kendaraan. Terus entah Bu, nu dipalar kawajiban tidak Allah maha heman. Sareng dihampura dosa leutik dosa gede. Mata mudah-mudahan akang selalu hadir karena ia tempat salih dina ia tempat singa jantenkeun wasilah dihampura dosa sadayana amin. Da rumah saurang teh loba dos utangina kasapama. Eueuh osok loba dosa kasalaki euy. Ya Allah, ya Allah. Rumah saurang maka lebatkeun jalmi berdosa loba kasalahan laras henteu aja. Ulah ngakukeun urang teh jelema bersih di hadapan Allah. Urang mah loba salah. Justru loba kena salahna daripada benerna. Tapi tidak ada kata terlambat malah hadirin sadayana. Sok sanajan urang loba salah, sok sanajan urang loba doraka, loba maksiat, aya kesempatan bikin merubah sikap, bikin merubah diri, bikin urang lebih halus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata kade pasok. Alhamdulillah ayeuna peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan sinten masilah urang kampung Ciparahu sing langkung barokah sadaya. Sing langkung manfaat sadaya. Amin ya rabbal ji tabungan muludan teh kumpulna manusia. Nomor kedua wa qiraatu matayassara minal qur'ani ari ngaran muludan teh dina sajalaning kumpulna manusia oge dibacakeun Al-Qur'anul Karim. Parantos tadi dibacakeun Quran parantos. Nu terakhir ngaran Maulid Nabi teh wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina eta kumpulan dina sajabading dibacakeun Al-Qur'an oge dicaritakeun sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina sejarah disebutkan ibu bapak Nabi urang sadayana buktosna Kanjeng Nabi adalah merupakan afdalul makhluqat, pangutamana ti pirang-pirang makhlukna Allah. Bahkan kening gelar sayyidul mursalin dunungan ti anu diutus kabeh, dunungan para rasul, sayyidul anbiya, dunungan ti pirang-pirang nabi. Geuning naon sababna Nabi urang sadayana buktosna Kanjeng Nabi mulia daripada urang Pak.
ciri mulyana Kangjeng Nabi daripada urang cepunten ieu mah dina waktos Kangjeng Nabi dikandung dina lebet patuangan anu jadi ibuna buktosna Siti Aminah salapan sasi lamina. Ternyata Kangjeng Nabi mah ibu bapak tiap sasi dilongokna teh ku para nabi Kangjeng Rasulullah. Jadi Kangjeng Nabi salapan sasi dikandung dina lebet patuangan anu janten ibuna tiap sasi dilongokna ku para nabi. Ari urang baheula keur dikandung keur jadi urang tiap bulan dilongokna ku saha? Ku bapak ngolotkeun ye. Ya Allah. Tiap sasi di sampingna para nabi. Masya Allah. Nepi kalahirna Kanjeng Nabi berosok ke alam dunia. Ternyata Gusti beda jeung urang lahirna Kanjeng Nabi. Diceritakan dina kitab Al-Barjanji kota Mekah anu poek mongkling dina waktu sarita itu berosok lahir Kanjeng Nabi ke alam dunia jadi caang. Jadi hebatna Kanjeng mama kitu lahirna Kanjeng Nabi kota Mekah anu poek jadi caang. Beda jeung urang lahirna urang di Ciparahu anu kamitna caang jadi poek. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dina kareh disebatkeun geuringna lahirna Kanjeng Nabi ya Allah babareta ya kokotoran orok lir kenging soca sarta harum sesengit ya Allah. Beda jeung lahirna cetitit babar pinuh kokotoran orok acan disepitan soca pinuh bebelekan serta bau kahitutan. Allahu Akbar. Beda dina waktos dikandung Kanjeng Nabi salapan sasih Nabi dak dungalngotna para nabi bahkan lahirna Kanjeng Nabi beda jeung urang pala hadirin. Makana Rasul mulia sementara urang mahina na luar biasa ya Allah. Bahkan dina kitab Al-Barjanji tingalikeun Rasul selalu memberikan maaf terhadap orang yang memberikan kesalahan. Rasul selalu memberikan maaf terhadap orang yang selalu menyakiti beliau. Masya Allah. Rasul mah ageung hampura. Beda jeung umat urang mah sok eseng hampura karena kesalahan batu. Justru geuningan urang mah sebagai umat sok oleh karena kesalahan batur. Padahal ya Allah ya Rabbi pribadi geus justru jelema salah. Sampai ari naliti karena kesalahan batur makan mending keneh naliti karena kesalahan diri anu pogona. Mending loba introspeksi diri, mending keneh loba ngaistighfaran kesalahan diri daripada loba ngaistighfaran kesalahan batin. Geus lah urang capek. Da urang teh jelema salah ka dieu. Laras henteu Bu. Geus we urang ulah sok tuju kana kesalahan batur, mending keneh nuju kana kesalahan diri. Rumasakeun pribadi urang teh jelema salah, rumasakeun pribadi urang teh jelema salah. Ya Allah, ya Allah. Di mana-mana urang hidup di masyarakat, di mana urang hidup di rumah tangga, geuningan urang teh teu daek akur jeung dulur, teu daek akur jeung warga, teu daek akur jeung tatangga. Naudzubillah moal barokah hidup kitu teh. Naudzubillah hime. Coba jeung salaki di rumah tangga hek teh bener hajoh pase we riweuh rumah tangga. Osok tara pase jeung salaki tara area omong osok pabatem-batem tepuguh kaler tepuguh kidul. Tapi kan alhamdulillah rumah tangga urang mah terungkatnya cenah disebut teh rumah tangga juara bertahan racet awet naon cenah cicing tong demo racet kan rumah tangga teh kabagi dua aya awet racet aya racet. Rumah tangga kabagi dua awet
cik bening kena awet rajet bening rajet awet nya bening kena rajet awet daripada awet yuh awet rajet mah awet ge pecet aya rajet awet mah rajet ge teu buruk mending keneh mawa waduk ninca mending keneh mawa obor ninca waduk daripada mawa waduk ninca waduk sok bayangkeun kan nya panasnya baunya wah masuk di basari babari otak mimpi hirup kudu akur sok kabeh ge pada boga kesalahan kabeh ge pada boga kakurangan sing saling bisa menutupi karena kekurangan sing saling hampura karena kesalahan naudzubillahi min dzalik di mana ece jeung salaki ece pase we moal barokah hirup teh moal riweuh we jeung riweuh naudzubillahi min titip ece komo pase lebih di 3 poe mah doraka mata kade ceun pase jeung salaki geus paseana tina bujal kaluhur tina bujal kahandap matong pasiasi Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahu akbar mudah-mudahan rumah tangga urang masing barokah amin rumah tangga urang masing sakinah amin jeung dulur si alakur amin ya rabbal titip euy sing saroleh euy adi pamajikan solehah mah teu pati loba kami di antabisna kriteria istri anu solehah di antabisna hiji diwedah 2 masak 3 ramisa 4 ngacapra 5 ngadengkak ngomong sabaraha cok hiji diwedah 2 masak Allah 3 Allah berdua teh osok di wedak tara ece osok di wedak kadai atuh cok ulai mah Gusti hareupeun salaki ya Allah boro-boro di wedak boro-boro make lipen setit boro-boro dipupur Gusti eta beungeut pahili jeung babagi di sawah ditip ka urang Ciparahu kade pepeujeul komo palebah malam Jumaah salaki urang ti magrib nepi ka isya cicing di masjid urang mah nu jadi pamajikan ngadedog di imah ulah cicingeun ece kudu make baju nu alus mun bisa mamake daster anu transparan nu kadeuleu sayang odengna salaki urang cicing di masjid ece di imah ya Allah ece teh sing gaya make minyak sengit pake minyak naon nu aya nu di imah montong jalan tahan marajun make presker pas dicium ke salaki pedul panas parah make minyak sengit ece lah bulak nih col salakina balik di masjid ya Allah eta salakina Mang Juhadi aya Juhadi euy di Mang Juhadi Amerika pas datang teh ka imah Assalamualaikum cek pemajikan waalaikumsalam begitu pantau pas dibuka ku pemajikan breh eta Mang Juhadi langsung nangtung ki balik kumerot iya mah ya Allah boro-boro ngagaya eta pamajikan Gusti nu agung salakina ti magrib nepi ka isya cicing di masjid ari pamajikan cicing di masukan hayang ngagaya ya Allah ngelebuk muyutu kaluhur tarang lega cileus sagede-gede kapol jaban nongkot teh hok angka 11
Uy make kutang bungkul coba kutang ate geus pardat nu hiji ditumuk ku orlet nu hiji mah ditumuk ku tali rapiak breh kahandap make kolor bungkul bujurna geus soe jol salakina balik ti masjid Mang Oman datang teh ka imam assalamualaikum cik pemajikan teh waalaikumsalam begitu breh dibuka pantok kudu jadi pemajikan eta salakina lain kalah nyamperkeun pemajikan tapi kalah unur-unuran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la si gelo salaki sorangan disaka juri salakina sadar paeh badinya itu pemajikan aing kulantarannya kalau jadi pemajikan sok serajan kutang lain tumuku orlet langsung ditangkep hari kata keneh ku salakina begitu pas ditangkep rakatak salakina ngabuat si horeng teh pangitih ngojos kana dadan titip urang Ciparahu beres muludan teh kahade akal sing bekinyaah kalau jadi pamajikan ece sinyaah kalau jadi salaki mari kita mencontoh terhadap rumah tangganya baginda kita Nabi besar Muhammad kade kan kabojo teh Gusti sing hade bahasa teh kan abdi mah ada kapun bojo Kang Gusti nyebat teh punten kapun bojo teh nyebat bunda kan abdi pun bojo ka abdi ayah cici da abdi mah sukuna lencok atau cimiming geuleun nyebut ayah bunda teh sukuna lencok ari coba da suku jembrak ayah bunda geuleun kamana cenah ayah arek malah jengkon ya araya ya Kang di mana anak kapun bojo Gusti kan jujur adi mah bari angkat-angkatan ka manawe sok dicacanak adi makan ajeuna teh ka dieu teh dicanak teh da kadu acara ajeuna mah biasa mah kami bawa komo orang ka pasar makan dibawa ka sok digeneng kieu Asia Plaza digeneng pasar Cikurubuk digeneng nah di waktu mah eta pas ka pasar Cikurubuk bapak iding jemaah pangaosan ditanya ajeungan melikat mesra kitu eta pamajikan di kaki cekal wae lain mesra mun dilepaskeun bisi balanya aing maka cekal ngomong salih wasallim babare ka deh palebah di jalan sinya kade kan ujung sinya kalau jadi salaki ngipin kade hormati laras enta ya Allah ya Rabbi hargaan perjuangan seorang suami ulah nempok karena gede jeung leutikna pamerekna ece tapi hargaan perjuangan seorang suami jadi salaki teh baru penantu capek aing pamajikan hees we di imah kieu balik we ti dieu mana cenah aya alhamdulillah mudah-mudahan warga masyarakat Ciparahu masih barokah kehidupan amin ya robbal letekan Allahu Akbar hiji di budak ecet nomor kedua masak singin termasak jadi pemajikan lima rumah tangga ke sebelasan tahun kabegina teh ceplok ngau we hayu buka tilu ramisak naon ramisak sing loba ceurik di hadapan Allah bagi seorang suami bagi seorang istri rumah tangga yang barokah usaha yang berkah sing loba ceurik ka Allah dina waktu sapertiga malam kadeo maka hasil bulan ayeuna teh minimal salat subuh berjamaah tong kaliwat amin ya rabbal kadeka sing loba ramisak sing loba ngacaprak naon ari ngacaprak jadi pamajikan sing hade arep salaki dina obrolan tata
tatangi sing sae dina ucapan, dulur jeung dulur sing sae dina ucapan, ulah songering patut dina ucapan teh. Naon sababna? Kuring ucapan dapat merubah kehidupan, butosna dapat memperpecah belah dina kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Sing sae bahasa teh kan. Padulur sing alus, kata tangga sing sae. Sing sae bahasa kanu janten caroge sing sae. Da kitu geuning bahasa Sunda makomo euceun. Duh ya Allah ya Rabbi seueur warna-warni bahasa Sunda. Lamun kabatur sumping, lamun jak urang mah dongkap. Lamun kabatur tuan, mun urang mah nedak. Naon cenah Bu? Ini abdi ngaji ka daerah Brebes nyatu kaajengan gitu. Pak Kiai udah nyatu. Ya Allah, eta teh panglemesna nyatu teh kaajengan. Dengan geura nyatu heula. Gusti ngabung pal hadirin sadaya. Ya Allah, mudah-mudahan warga Ciparahu sing barokah sadayana. Ya Rabbah. Geus pada inti nama eta kan. Hasil peringatan Maulid Nabi anu ayeuna, yuk warga masyarakat orang Ciparahu mudah-mudahan sing istiqomah dina ibadah sadaya. Makmurkeun syiar agama Allah. Amin. Nalika Kangjeng Nabi gantunkeun alam dunia, ternyata Kangjeng Nabi ninggalkeun dua mutiara, hiji ninggalkeun warisan, nomor kedua ninggalkeun tirkah. Naon warisan Kangjeng Nabi ya Allah? Saur Kangjeng Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya. Ari ulama ti adalah merupakan pewaris para nabi. Maka urang sing cinta ka para ulama, urang Ciparahu sing cinta ka para kiai. Naon sababna? Para ulama, para kiai, para jingan itu adalah merupakan estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Kadeta sinyaraah kaajengan karunya permajengan teh teu digaji. Laras teu Bu. Adi ge teu digaji, suka dilumur digaji. Alhamdulillah di masa bulan teh 30 poe. Kan moal aya kacaritakeun ajengan kalaparan. Mata kadeh urang Ciparahu kudu hayang masantrenkeun budak teh kudu hayang. Barokah. Sebab abdi bisa kieu ge ladang masantren. Sok sanajan santri mah di mamana ge sok keun aku penyakit buduk. Laras teu Bu. Tah abdi ge bisa kieu ladang naon? Masantren, Bro. Nah ladang buduk geuleuh eta ya. Teh sopan ka dewek ibu ladang. Nyakeun bae. Santrina buduk, kiaina ge baru ngah bener. Geuleuh mana kiai nu buduk da eueuh aing. Nyakeun bae lah buduk-buduke nu penting barokah lain barokah geuleuh di mana buduk barokah we buduk Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mata urang Ciparahu neti sing cinta ka para ulama, sebab ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Nu kadua, Kanjeng Nabi nalika ngantunkeun alam dunia ninggalkeun tirkah. Naon tirkah Kanjeng Nabi? Di antawisna sarana prasarana keagamaan, pesantren, madrasah, masjid ini adalah merupakan tirkah Kanjeng Nabi. Mata kade ka urang Ciparahu sing semangat merjuangkeun tirkah Kanjeng Nabi, ulah koret ngaluarkeun harta kamu ngamajenkeun tirkah Kanjeng Nabi. Apakah itu masjid, apakah itu pesantren, apakah itu madrasah, kade ulah koret boga duit jangan bangun lembaga. Amin. Titip tirkah Kanjeng Nabi masjid. Lamun ayeuna urang Ciparahu ngakukeun cinta ka Kanjeng Nabi, mahabbah ka Kanjeng Nabi, tapi ternyata urang masih kena koret kana syiar agama Allah, masih kena koret pikeun ngabangun tirkah Kanjeng Nabi. Can diakukeun umat Rasul begitu. Bohong pengakuan cinta-cinta. Patak didoakeun bujang bebek mudah-mudahan mereka masyarakat orang Ciparahu masing baleuhar bari balager. Amin. Aja nu beunghar bager aya. Aya nu beunghar koret aya. Ah menyebutkeun aya eta jelema miskin anu udah ngadongdolekan harta jelema beunghar. Nauzubillah ini. Mudah-mudahan nu baleunghar sing balalager. Ya Rabbah. Ya Rabbah. Amin.
Allah akbar. Simpulkeun jadi ngaran bulu dan teh naon? Kumpulna manusia terus dibacakan Al-Quran, diceritakan sejarah Kanjeng nalika Kanjeng Nabi ngantunkeun alam dunia ninggalkeun dua mutiara, hiji ninggalkeun warisan, nomor kedua ninggalkeun tirkah naon warisan Kanjeng Nabi. Naon tirkah Kanjeng Nabi di antawisna masjid, madrasah, pesantren itu adalah merupakan tirkah Kanjeng Nabi. Didoakeun ku jang beben ibu bapak nu hadir karena ieu tempat simpanan jandu suana berkah milik rezekina disehatkeun dohir kali batin. Yuh urang sasarengan tabis urang mahabbah ka Kanjeng Nabi, cinta ka Kanjeng Nabi, sasarengan urang ngadoa silareng shalawat sasarengan urang shalawat mahalul qiyam sadaya. Sok ngaradeg sadaya ngaradeg. Sok ngaradeg ibu. Sok kamacangkeun ngaradeg sadaya. Urang sasarengan maoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya dun emutan ku urang sewang-sewangan. Iwalti jemaktos anu ayeuna urang nuju madhab ka Allah Subhanahu wa taala. Lisan urang basengan ku ausan shalawat. Tapi sebuktos urang mahabbah cinta ka Kanjeng Nabi. Sakali urang mata shalawat ka Kanjeng Nabi, maka Allah bakal ngalungsurkeun 10 rahmat. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Giringan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru ina fakhtafat minhul buduru mithla husni ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya isba'dana ya Rasulullah isba'dana ya Rasulullah isba'dana ya Rasulullah salawatullah alaika anta syamsul badrun anta nurun uri anta isi wa qadi anta misbah suduri Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim dihubung tanam bagus di bina bagus ini termasuk pengawasan selamat ya Allah sedia jamaah hadir karena ia tempat jembarkan milik rezekinya ya Allah kubarokah pengawasan selamat sedia jamaah hadir karena ia tempat sehat ke lahir kalibatina ya Allah Allah hingga ya Habibi ya Muhammad ya arusa khafiqairi jadi imam ini Allah ya Allah ya Rahman bila kita masuk ke barokah sang selamat ya Allah mudah-mudahan para putra abdi sadaya dan tempuran kali anu saleh ya Allah ibu rama abdi sadaya parantos mulih ke alam barzakh jantenkeun alam barzakhna raudhatun min riyadil jannah ya Allah hingga salawatullah
عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا مرة وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك صوف المبارد وردنا يوم نشوري صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا واغفر لنا ذنوبنا كي به نسعد ونرشد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد الله طلع البدر هنا من ثنيات الوداع وجب على بنا ما دعا لله داما يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Usapkeun pandangan kana wajah sadayana sausap. Alhamdulillahirabbil kieukeun sadayana. Lembaikeun dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah awasam, alhamdulillahirobbilalamin. Acara di awal sampai akhir berjalan lancar. Mengingat acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara di malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara di malam hari ini, mohon maaf banyak kekurangan, kata-kata yang salah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.